Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerpan deui jeung sim kuring Fariji diputakan harja dina program Warta Kuliner Wengi. Tah, upami panon poe tos suru Kota Bandung sareng sabundrana tetelan henteu sare kuliner wengi sareng janten pilihan masyarakat pikeun ngalupakeun kacapan sabada demel sapopoe. Dina wengi ieu tim urang parantos siap di dua lokasi anu gaduh suasana Banten tebih. Aya nu moro katuangan di trotoar Kota Bandung, aya oge anu nuju santai di kawasan modern Padalarang. Urang tinggal heula kanu laporan di Kota Bandung. Pemirsa, ayeuna simkuring Rizky Anindya Gunawan sareng rekan simkuring Mesy Azahra parantos aya di salah sahiji gang di Kota Bandung. Hawa wengi Bandung anu tiis memang pangcocokna upami dipasihan katuangan anu hanes serta lada. terus bisa teh di dieu mah kuliner tradisional teh tetep janten juara upami wengi supados UMKM di program urang dieu parantos 60 tahun masihan kabagjaan kana patuangan warga Bandung. Di gigiran urang parantos aya Ibu Esti nu gaduh ieu usaha. Di dia kumaha carana ibu ngajaga kualitas masakan tradisional ieu supados tetep dilari kalangan dengan sarana kuliner modern. Janten salah yang utamanya ngajadi kualitas mutuangannya sareng teringat resep. Naon tantangan Pak Agengna janten pelaku UMKM kuliner wengi di Kota Bandung di zaman ayeuna? Tantanganana ayeuna makin seueur nu icalan nu tadina marareser janten ngiring ari calan kumaha pangintennya ekonomi di Indonesia teh nuju menurun. Eta tadi suasana hangatna kuliner di gang di Kota Bandung ayeuna. Urang intonkeun suasana kuliner di daerah ieu mangga rekan di lapangan. Hatur nuhun rekan-rekan di Bandung, pamirsa upami di Kota Bandung mah suasana kuliner wengina teh rame serta padat. Di daerah Padalarang pasna di Kota Baru Parahyangan, suasana karasa langkung leres tur salse. Kawasan ieu emang janten salah sahiji pilihan warga pikeun milari katuangan bari niis. Lantaran tempatna anu loba rahangan kabuka sarta rapi. Katinggali di sabudeureun simkuring seueur warga atanapi ulah warga anu nuju tuang wengi bari ngawangkong santai. Di gigireun simkuring parantos aya salah sawius pengunjung anu nyantai di dieu. Wilujeng wengi Ibu. Wilujeng wengi Ibu. Wilujeng wengi. Kumaha neng damang? Alhamdulillah damang. Ibu upami kenging terang, naon anu janten alasan utama milih nongkrong atanapi tuang wengi di kawasan Kota Baru Parahyangan ieu? Anu kahiji situasina raoseun ya nengnya tiis rada tebih di keramaian tapi memang rame oge sih saleres nama seueur pisan pilihan makanan anu tiasa janten referensi urang kanggo tuang. Kumaha pandangan Ibu perkawis kamekaran tempat kuliner di daerah Padalarang. Mohon kapungkur Ibu ngawitan di dieu teh aya itu namina Kota Baru Parahyangan tapi ayeuna luar biasa pesatna perkembanganana kemagi panginten situasi sareng suasana lingkunganna raoseun nya nya itu panginten. Biasana upami nuju nyantai wengi di dieu menu katuangan atanapi minuman naon anu sering dipesan ku Ibu? Seueur sih pilihan nama aya western, aya lokal tapi Ibu mah sebagai orang Sunda aslinya biasalah lidahna menyesuaikan dengan makanan orang Sunda. Ya paling Ibu pesan teh
kapusak kieu mah raosna nasi goreng, sate, atau napi makanan-makanan yang tidak terlalu berat. Ternuhun Ibu. Sami-sami, mangga. Pemirsa, kawasan Kota Baru Parahyangan di Padalarang ieu memang nawiskeun sanes tina kuliner wengi. Nyaeta tempat anu langkung ngaluasa sareng salse kanggo ngubarkeun kacape. Sakitu laporan ti Padalarang, abdi sanggahkeun deui ka presenter di studio. Menuju wengi. Hatur nuhun kanu rekan-rekan atos aya di lapangan. Tah, di teh tetelan kuliner wengi teh gaduh dua sisi anu sami edana. Boh nu sifatna tradisional, boh sifatna modern anu estetik di Kota Bandung. Nah, di teh sadayana gumantung kana suasana anu nuju di pilar kutub terlesan. Nah, sim kuring Fariji Diputakan Harja anu undur diri tina warta kuliner wengi jeung wengi tu hirup sungguh.